belikan baju nu anyar mah. Jadi beli bajunya mas barolong meureun. Ucel kumaha ja isin dipakena ih. Atuh Dede kabeh mah baju ge bolong. Amun teu bolong mah senek asup lewat mana? Tuh, ieu mah tuh baju bolong tuh. Tuh. Kumal le pakena ge isin ya. Ai sia Dek, geus ODGJ bae, baju bolong masih kena dipake. Aya si emak. Tempatnya sorati na lamarina baju ieu doang lamari Dede. Ih. Maaf, cep. Bodoh amat lah. Iya, Dede ulah gitu heuh, kumaha dibelikeun. Bodoh amat. Dede balik terus aya teh baju anyar. Lamun udah diajak-ajak tai. Dek, ulah ngambek gitu atuh heuh, ge kumaha dibelikeun. Bodoh amat, pokoknya Dede balik kuling terus aya baju anyar. Heuh. Oh tuh Dede nakulin heula. Aduh, Gusti kudu kumaha tuh yeuh. Tadi turutkeun, ngapiran kayak ngacak-ngacak tai. Geus. Duh, ya Allah. Neka jual naon deui ieu? Beas teu buka. Ngajual tanah komo. Tanah di mana? Masa aing kudu ngajual BH? Nih gelo, komo deui lamun aing ngajual diri. Aduh, Gusti kumaha cicit tetangga aing. Bisa-bisa aing disangkana double XL atuh. Aing mah awewe murni keneh, bung nu kitu-kituan kumaha carana nya. Dengan duit halal pokokna mah enggeus lah nurutkeun si bontot teu bisa kudu. Asana aya keneh baju papana teh. Di lamari, mending keneh dibikeun. Ka manehna sugan teh mahi. Nanti tadinya mikiran pusing-pusing teh. Geus eta we. Deui da. Geus lah. Syukur atuh aya mah bapana. Masuk. Wah, cek aing kisah cinta sia doang nu suram. Horengan aya nu lebih suram sia. Saha teh atuh? Itu si Panjul. Ih, eta malin suram-suram deui masa depana. Ih. Mang Panjul, eta beungeut jeung baju sarua kitu. Sia, sarua kumaha? Eta nya dekil, kulumeuk deui. Teh beda jauh jeung beungeut. Ke. Emang eta nu dipake Mang Panjul bajunya? Heeh, baju emang cek sia naon? Sugan teh topo bengkel karaja dekil di GI loba olian di G. Eta ulina ge nempe kene dina beungeutna. Saya bejakeun we ka aing. Bijakeun itu teh sieun aing mah. Kot-kot bebeja ka emak, isin ka kulit. Orang cek make Dede nek belikeun baju anyar kedeung. Buktikeun, ulah ngomong doang digedekeun. Buktikeun butuh bukti. Ulah cuma omongan karena kami butuh bukti bukan janji. Sebel diberi janji tanpa ada bukti dan perubahan di kabupaten ini. Kok awak curhat sih? Naon saya nyelegan jul ditelog sa ku aing. Kad itu sia, harenak aing nyel banget sia. Digebok di ku aing sia. Mang Panjul, eta beungeut apa kana bok kusut amat. Sial ta budak. Aya neng Pira tuh. Neng Pira kenaon? Kejeleuna Kerdiuk. eta nyaho. Atuh basa-basi be neng. Sorangan bae neng. Kejeleuna Sorangan. eta nyaho. Atuh basa-basi be neng. Busa basi banget Mang Panjul tah basi. Geus ditu lain nagara haneutkeun. Galak amat si neng, geus atuh lah. Ai si was gimana sih budak? Nyaho dekat pantai, geus beurang mah panas. Buana. Tekan terus. Siapa naonan siapa pakai celana kos gitu? Kita segala rapi pakai celana kos gitu sia. Tuh coplok belah. Sia sih ngomong. Miskin aing sia mah. Ade. Aing mah. Geran tuh. OTW urang ya. Tuh, bawel sia. Wah, geus beurang mah panas. Mau duit sia, mau lah. Ih, sama isin-isin aing. Lu kasih pakai anjing sih, mah. Dan masalah kasepna, sia pakai bajuna. Ngomong hai tadi mal. Ih, sama aing mau jelema kolot. Ayo. Sini bawa lah. Kita ngolain kebel, cenah aing mau si bae. Nyampe aing ih. Siapa? Kamar ana sih dak. OTW lah aing mah. Amat. Buka goblok. OTW ka mana? Ke pantai. Mantai lah, jujur. Aing ngilu atuh.
Lalu ujung aing segan kita sekalian sia kau kasih aing rapi. Ih. Aing sia. Oh aing salin heula nya. Emang sia boga baju anyar? Boga aing dibelikeun ku maing baju anyar. Awas yang ngisin-ngisin aing sia. Oh, tungguan aing. Tungguan. Gerak itu sia. Oh aing ke baju anyar heula Oh, tungguan. makin kebal bae. Bener ieu, urang ngajak anak. Oh, lu bising mewek nya. Aing bisa ngisinkeun doang aing di ditu. Aing geus ganteng kos kieu ngajak jelema boloon jelu tuh pake anak. Semua ngomong teuing. Ih, Kenapa duit eta budak? tuh lah. Geus udi aing uditan. Nangguan deui. Ma baju Dede nu anyar mana, Ma? Dede nu ka pantai jeung budak, Ma. Ma, Hayang geus disiapkeun. Nah, mudah-mudahan be cocok eta baju bapana. Ulah sampai nyaho eta urut bapana. Mana ieu nya? Dede, resep teh bajuna? resep, Ma, resep. Bagus teh. Bagus. Coba atuh mah hayang ningali sok ka dieu buru. Aduh Gusti, meni ganteng pisan deh anak emak ya Allah. Os bapak maneh keur ngora, meni ganteng. Pokona mah sahlurkan mah leuwat. Nu kieu karak anak emak maka geus ulah cirik dinya. Meni ganteng pisan. Jadi mama inget ka bapak maneh keur ngora. Lamun cenah ieu aya kene mah bogoh kene. Jeung mana ka mana ieu? Nu ka pantai jeung budak. Oh, nu ka pantai. Hajung atuh. Berangkat heula Dedenya. Hati-hati atunya. Alhamdulillah. Coba eta lamun nyahuan urus bapana, Bah. Ih, Mang Panjul ganteng amat. Ih, tampan banget. Ih, boga aing saya mah. Boga aing. Ih, boga aing. Ih, udah amat boga aing titik. Ih, boga aing titik. Boga aing titik. Boga aing. Ih, boga aing. Ih, boga aing. Ih, boga aing titik. Boga aing. Boga aing. Boga aing. Titik. Kunaon aku serian? Ya mana kan ambilna ke mana? Mang Panjul rek naonan sih keur balik ka santet. Eta sia ngomong saking aing ganteng na kos saharulkan. Cek saha? Ma aing lah. Ganteng. Heeh. Ganteng di mana, Nak? Kos kobalan tabak lari kitu. Eta gayana bajuna naon deui ge? Astagfirullah ngisinkeun mah heueuh. Beus ya teh nyaon ya cek maing ya. Setelan bapak aing keur ngora. Setelan jadul kitu. Tuh lah. Bener. Banget yang setelan sarua. Sama-sama jadul. Zaman purba. Maybe. Ya Allah, Bang Panjul ganteng banget. Makasih. Bang Panjul mau kemana? Mau ke pantai. Sama siapa? Teman-teman. Bang Panjul mau nggak jadi cowok pira? Sorry, nggak level. Lu bukan selera gua saat ini. Kok gitu? Ya, minimal yang jadi cewek gua saat ini setara dengan Yusnia Jebro. Kan pira suka banget sama Bang Panjul. Strawberry mengapel. Sorry, nggak level. Bang Panjul! Kebal amat sih itu si Panjul. Nyawa sih pewat. Hai teman-teman, aku sudah ganteng nih. Astagfirullah sama Jul. Aku kumaha aing. Kelewatan sih, Mbak. Ih, Tuh, harus pakai kacamata. Ganteng. ai sia, wan euceuk sia dua-duana ih. Naon sih sia? Dak aing mah. Oh aing. Ya gaya naon pas kieu? Ih, si Acek mangge ganteng gitu. Ganteng ti waris sia. Kok saharukan. Amit-amit dah, Ih, sarukan. harus ganteng tuh. Siapa menang beli baju di mana ya, Tak? Nah, harusnya nanyakan. Terus ganteng kieu aing. Diajakan orang aing ya. Izinkeun ieu mah budak. Aing nangguan kebal-kebal dan kos baci cicangkal bae sia.
Coba ngahin aing bae sia, bijakeun ku ka bapak aing. Bejakeun bapak anda cenah. Bisa mau bapak? Henteu. Terus sia boga bapak teu? Henteu. Sia boga bapak henteu. Angge sarua teu boga bapak. Berarti urang sarua teu boga bapak. Bapak. Aing sedih jadinya. Dak aing dek pantai malah cicerikan.